Kuring minang katidulang kakak salam kaliwat lami tetapang yang gak kasih mapang-apang Gusti mau kata kalian kapigahan Gusti Aisyah may rusuh-rusuh teh ngomong teh supados tere naon tere gajihan calukan batur-batur boros bes beres bos dan boros bes oh iya hilap karusuh teuing siapa jadi gitu tenang bes tenang bos nih tenang bos hey my brother everybody naon come here come here teh let's go jeung ngalalarti kemon komo eta kesindang iya gitu ka dieu anjing heudeuk torobolang kotara balik ayo ngomong salah wae nahnya nah si anjing sugan temuan nyusul aduh pada ditinggalkan ku elep si goblok ya halah aing dari nama hayang tenang hirup teh aing datang sieu mah asam lambung naik deui ieu wah balik aja kah kunaon anjing ti baheula ge apa budeg anjing teh wah ting cager tapi ka kiamat ge mau cager-cager ceulina di beton ji goblok iya alah ketika aing nanya saha nu maot aja klasik anjing teh bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan tutut yang balong ku sia wah gereja tepung dah budeg juga bro teh resep aing tadi nyangakeun si mapangabaktos Gusti diterima bulan tuh cek aing oke cek aing ge budeg anjing Gusti tong dijawab percuma kacape-cape mending meser obeng geraun obeng rojok cerita Tuhan yang akan semua pangabaktos Gusti oi diterima saja deh iya aduh kata minta tolong ke aing geranya minta tolong geranya segede-gede ke aing geranya acan goblok gelak tuh ke karek gedek situ kumaha geranya tembok ya ayo aku menunggumu ayo geranya tuh tinggal itu si gaji geranya ayo lihat jangan sungkan ayo ya cek aing ge nyahoan sok lalajo na YouTube aing teh apa tuh lu waduh jing sungut siap bau bangke sungut siap bau bangke alhamdulillah tersangka iraha naon anjing jo iraha we lain iraha sungut siap bau bangke bagja ka urang mana kawina aje eueuh nu kawin aji sungut sia bau bangke oh ka urang bojong cai atuh ngadukung di sim abdi iraha kawina eueuh nu kawin saminggu deui cai atuh geura dilulur atuh upami bade nikah mah dipingit dilulur nate ku sari bangkuang aing ge nyaho dilulur mah ku sari bangkuang is sanes ku oli sari bangkuang
ku oli mah sanes dilulur atuh eta mah kacilakaan. Aing ge nyaho anjing. Lain urusan dilulur eueuh nu kawin. Yes. Komo oli rem. Hayang pakem setirup. Mina-mina teuing. Insyaallah abdi ge barakah sumping ka itu alhamdulillah. Nya iraha bulan maduna. Eueuh nu kawin. Eueuh nu bulan madu. Sungut sia bau bangke. Nah, batu mah bulan madu teh ka Bali, ka Pangandaran, ka Lombok. Nah, bulan madu teh ka Oyo. Anjing. Maria. Atuh Oyo mah murah merintih. Eueuh nu kawin anjing, eueuh nu kawin kumaha anjing. Insyaallah abdi ge bade ka itu. Bulan Sumuhun. Sareng pasti sareng naonana. Oh ngangge batik. Sae abdi tuh ngangge batik abdi ge jeung dudungannya. Tuh cek dudungan nya. Batik kumaha? Batik polos. Di mana anjing aya batik polos teh? Aya batik wacolakan teh polos teh kudu make batik. Naonana? Teh kudu make batik insyaallah. Bulan Sumuhun. Tuh dunungan ge bade jajab ka itu lahari naonana. Oh pasti kaul atuh abdi oge. Kaul da saeutik-eutikeun abdi ge tiasa ngalagu nya abdi ge boga HP abdi ge ngan nyeri hate HP abdi mah. Ongko anyar HP teh tapi eueuh soraan. HP abdi mah nya aing geter mah geter ngan didengen teh eueuh soraan. Lain urusan HP na ceulina anjing. Eta kitu sidang dosan ku abdi HP na mah. Nya lain HP ceuli sia mangpet. Naonana? Ceulisan maneh mangpet. Ih, nah mamawa pun anak. HP pun anak masalah da teu dibeubeutkeun ku pun anak banteu. Da teu ngarungsa pun anak mah ieu HP nya kitu. Meuli motor abdi teh meuli motor. Motorna mah alus anyar keneh diplastikan keneh. Nya ngan teu hirup-hirup. Ai maju mah maju ngan teu hirup. Klaksona ku abdi pencet-pencet teh disada-sada. Nya kenapa teh jempling? Eta kitu motor silent teh kitu. Lain motor silent anjing. Ceuli sia bonge anjing. Sumuhun eta kitu abdi parantos ka bengke nya bengke teh kudu diseurian. Nyeri hate atuh. Nya nyeri hate disangka budeg. Lain disangka emang budeg anjing. Sia teh budeg. Naonana? Budeg. Ngahina teh jelema teh ngamarukan haji mah di budeg cenah. Padahal mah urang mah teh budegnya. Nya. Dan tuh sakitu nong torengna maneh teh nanya ka kadenge. Sakitu tarik tuh dudungan ge kadenge. Kayak tuh hiji-hiji abdi lieur eueuh nu ngomong anjing kitu teh. Deuk anjing. Bulan teu ngomong. Tapi nada majih si abdi nyangakeun si mah pangabaktos. Kahunyuk panjenengan Gusti Prabu. Mugia katampi kalayan kabingakan nyajangnya. Mugia salirak leah manah nampi pebakti tikula itu keayaan nana. Ujas tuti sampean tak terima. Kumaha diterima. Hatur nuhun kana kasihanana saliratos nampi pembakti abdi. Mugia kasihan salira dibales ku umur bengalam. Dibalas ku Maha Suci salira janten jami anu soleh tur solehah. Mudah-mudahan sakinah mawadah sareng warahmah. Sami-sami. Kumaha? Sami-sami. Oh kitu. Atuh ieu teh aya pikeun naon salira dina waktu ayeuna salira
nyata ngaging silingi sadayana paratus kari mengpulung kok karonyok tokar kaliung tali untung Aisyah kamu nak karep itu kumaha eta pengening tang rucing teh kotok dina gantar diriung ku adi beuteung wayahna ayeuna urang init ka nagara Amarta bade naon ieu teh nyaeta urang maling hiji awewe anu ngaranna Dewi Utari iya ongko pergiwati tak eta poho aing pergiwati aing poho wajare aing da siang raja waya tuh dah oh pergiwati iya oh saya mangga aing pergiwati teh anakna Arjuna oh putrana Arjuna oh saya atuh Gusti da teh mageulis di mana salira penak sareng Dewi Pergiwati manehna sok live IG sok live TikTok oh gitu ya sok live jeung bunda korla disawer ku kaula teh ku kapal ku maung saya mohon da kapungkur mah Gusti lamun hayang ningali istri teh ngangge ieu geuning ngangge potret nya ini meulina IG baheula mah abdi keur bobogohan di make foto nya make foto baheula mah abdi ngirimkeun foto ka itu ka Bogo oge ka abdi ngirimkeun foto ari dicekel ku abdi fotona teh dibuka foto nini na Gusti mun sedih teh nya baheula mah pan bobogohan teh lamun kana foto teh geuningan aya laguna lagu daon potret manehna nu kumaha potret manehna nu katampa minggu kamari di figuraan disimpen di HD anteng ditetep jadi batur dina simpe aduh endah mapaisan teman hati potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bulak-balik ku manis bae Gusti nepikan nyeleket kena hati kieu itu Gusti anu bobogohan di kitu we dina potret nya nepi ka basyeut protet di siuman nya nepi ka ledeh ku abdi teh potret teh Gusti dilaminating eta potret teh ayeuna mah dina HP we gampang Gustinya ye Mirpendra barang nujuaina imba wacana karasan aya juru talungtik anu bakal laporan pangapunten Blan sa ya abdi sama sa abdi ulah mangga atur Bulan diterima saja upami di percantan mana me abdi Adi Chandra ya regaun abdi pagawean selaku juru talungtik ya itu Bulan juru masak kongko masak naon bala-bala ya gitu gaduh alpamet aya laporan naon mulingakon aya jelema tiluan Gusti nu ciruga aya jelema tiluan sumuhun Bulan belah mana oleh ditu saha luka belah mana oleh ditu aya jelema tiluan Gusti ku abdi ditalungtik anu hiji istri anu duana lalaki anu dua mah gararaga istri sareng pameget tuluy nu hiji deui mah jigana pangawalna Gusti
Cik tempoh wanyeun. Wah abdi paletik kurang tinggali ku abdinya sok. Kurang tempoh. Allahu Akbar. Oh shit, aku mama tah teh. Weh, pan abdi mah juru talungtik lan. Abdi mah sanajan ti kadeukeutan abdi ningali kutu di jero gubuk bisa katempo ku itu. Kutu keur mengbal anjing tah. Di zoom. Nya, oh iya ulang tinggal. Ayo. Ayo.